Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangudi sareng sim kuring mang yan kidemang Gunung Halu tia geningannya dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktos ieu sim kuring sijaneraskeun hanca nu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Rajapati bagian anu kasalapan karya Kang Cepi Setiawan. Ieu subjudulna Katresna Nini Ismaya cenanya. Kumaha salajengna ilalakon Rajapati teh ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Kidemang Gunung Halu. Namung satacana dilajeng kadi ulah hilap nu teu acan subscribe kana YouTube-na Kidemang Gunung Halu mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna ugi nu sanesna. Anu parantos subscribe sim kuring ngahaturkeun rebunhun laksa ketika bingahan atau mugia sing tiasa jantan rencang nu ngahibur kepala wargi sadayananya kanggo ibu-ibuna bari masaknya segegerohna, kanggo bapak-bapak bari nyantai nyi kopai udud samsai ngabaheulai siapkeun ci kopinanya oge di padamelanana di tempat konveksi bari ngajait motong obrasna, di tempat cukur asgarnya, di pasar, di pabrik, di kantor, di perjalanan, pokona mah kadulu-dulu nu aya di lumur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina pedaran dongeng Sunda mangyan teh janten rencang damel landong katineung cenah. Oge ulah hilap di like di komen ya. Salah sawios bentuk apresiasi dina YouTube mah ku cara ulah di skip iklanna eta teh sami sareng nyawer. Tasa umpamina ngaros kahibur ku pedaran dongeng sim kuring da ima etang-etang ngamumule seni budaya basa Sunda di zaman kiwarinya khususna dina widang dongeng Sunda teras hoyong apresiasi tiasa kana nomor dana ieu tah nya atawa rekening sabaraha we saiklasna panjang muli pulsa kuota kamu sisi leuweung pisan ieu mah nya. Oh jauh ka ditu ka dieu. Sabaraha we saiklasna. Supados tenyang kolong tingkana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Rajapati bagian anu kasalapan. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung. Puting lalaunan ngerekeb legana leuweung sesa sumirat cahaya panon poe dina mangsa sareupna geus ilang ngahiang kasilih poek anu mindingan sakuriling bungking. Di langit bentang mimitina rembongan ting karetip ti kajauhan bangun anu keur paguneman jeung pada baturna anu sarua midang leuweung ngabeleg-beg dina poekna tungkeb tatangkalan anu jarangku ngajajar jadi saksi baganti wanci. Dahan jeung dangdaunan oyag lalaunan hiluir angin ting salusup ngaliwatan selatangkal anu rajeg tepati anggang kawas anu ngaharewos uluk salam. Dangdaunan garing murag ngoleang kitu deui dahan pangpung ragrag ngaguprak jadi mangpirang bagean. Ti kajauhan hawar-hawar suara jangkrik patembalan. Saleuheung tibang simpe ku dedengean jadi tangara ayana kahirupan. Beuki peuting hawa tiris beuki nyanding halimun turun laun-laun nyalimutan leuweung anu alum ngungun. Taneuh katara beueus baseuh batu ngurungkut beuki pageuh akar tatangkalan nangkep bumi kalayan deudeuh.
Wira kasampak ngalang bari nangkep harigu di jero saung rangon basa Nini Ismaya ujug-ujug datang nembongan. Teu ieu reuwas alatan geus biasa teh ya. Pok Nini Ismaya teh nyarita, Ari Sugan teh geus sare Sujang. kituna teh tuluy emok di hareupeun Wira. Atos tadi saliliran muli ti manten ini teh. Ih, apaan kami teh tas hiburan Sujang? Walon si Nini bari keom. Piraku teuing nih teu percanten abdi mah. Nya ari kudu balaka mah kami teh tas nepungan kawawuhan. Nganya kitu teh kekeh saperti biasana. Si Nini ngahruk bangun anu kuciwa. Wah, buan pangan si akinya. Cie, cek Wira ngagonjak. Ganeng Si Nini ngabalieur ka isinan. Tupan, teu sawios atuh ni. Normal teh apami istri resep ka pameget mah atuh. teuing geura sare ka itu. Si goreng Nini teh nuju kasmaran geuningannya. Urang mana si aki teh? Urang Walanda ari kudu di bejaan mah. Waduh, urang Walanda. Leres eta teh ni. Wira bangun anu teu percaya. Sajongjonan si Nini teu betus omongan. Kalahna teu poekna peuting anu geus kalimpudan ku halimun. Sedengkeun Wira anu ukur cicing teu lemek teu nyarek. Sajroning hatena bet ngarasa kaduhung alatan ngagonjak. Sanggeus sawatara waktu si Nini nyarita deui. Maneh teh kungsi nanya carita ngeunaan kami anu sabenerna Lin? Mun, Hag, ku kami rek dicaritakeun. Kieu nu sabenerna mah. Mun diitung-itung asana geus meh saabad kami hirup di antara alam dunia jeung alam kalanggengan teh. Kajeun teuing najan disebut ku batur jadi jurig nyiliwuri atawa nu marakayangan oge. Kami mah teu paduli da, kami mah ukur ngalakonan. atuh pami hampir saabad mah hartosna Nini teh ngantunkeun dina zaman perjuangan pengintirnya. Bener pisan, maneh mah nyakola jigana teh nya. Moal susah ari ngobrol jeung nu usian mah. Kaleresan abdi teh kantos kuliah nih. Sarjana maneh teh? Reueus teuing ku ngadengina oge. Sarjana kasebat mah mungkuh ke tak can ngaraos ladang janten sarjana nu saestuna. Rajin ngaulang oge statusna guru honorer. Honore teh naon? Nu sok ngajarkeun tatanen teh lain? Sanes atuh ni. Entos eta mah teu penting. Kumaha tah satarasna carios Nini teh. Nyanya, atuh da kami mah babari hebat. Mangga tuh dilajeng. Teu jauh ti epat tempatan. Baheula mah aya lembur anu ngaranna teh Cikaso. Tuh, pernahna di lande di sisi walungan teh. Lembur leutik tapi matak betah. Lian ti hawa gunung anu seger. Cai walunganana oge sarua. Teu bahera ngagenyas deui. Batuna rentul jadi panyumputan lauk jeung hurang. Teu kungsi ngalaman ngoletrak najan halodo panjang oge. Paragi mani jeung kukumbahan jadi tanggahan warga napi kenyukupan kabutuhan dengan sangu sapopoe. Sabab teu jarang menang lauk sengal, berod, lalawak jeung sajabana. Keur galede teh dagingna ngeunah pisan Sujang. Ceuk si Nini nyoreang mangsa anu geus kasorang. Arang langki menaku zaman ayeuna mah ni walungan anu kawitna lega teh janten ngaheuretan. Malihan mah aya nu diurug janten lahan sareng perumahan. Abong manusanya. Tah, balik deui kana carita. Sing horeng kaayaan gemah ripah lojina kitu teh. Lumangsungna teh teu lila. Kaayaan lemur jadi robah ku urusan perang ngalawan bangsa deungeun. Dalah anu jadi bapak oge nepikeun kami lu jadi tentara sagala. Nagara urang ngalaman dijajah Walanda. Tah, baheula mah aya jalan dihanapeun saung rangon ieu teh.
jalan nusok dipake ku tentara Walanda dina ngalaksanakeun patroli. Nya ge teu unggal poe, tapi Walanda bisa disebut mindeng ngaliwatanana. Samalah kami aya carita mandiri ku jalan ieu teh. Ngawitan ngelemeng atuh ieu ngalimem. Ngelemeng. Ngawitan ngelemeng ieu carios teh. Wira ngagerendeng. Mimiti kabadenya gerak urang tuluikeun. Satadina mah teu nyangka sacong ngobuuk bakal panggih salah seorang tentara Walanda anu ngaranna teh Smith Jansen. Tupan persis sareng anu disangki ku abdi. Nini tangtusna kasamaran dina pendak munggarannya. Lain gitu kasamaran. Tupan percis sareng anu disangki ku abdi. Nini tangtusna kasmaran dina pendak munggarannya. Ih, nyahoan ye. Puguh mimitina masieun. Hari tadi kami balik ngariti tonggoheun lembur basa panggih jeung Jansen anu lempang ka Panderian. Jauh tinggalun ti abringan baturna. Samalah boha geus dianggap gugur meureunnan. Da cenah mah kungsi ngalaman patelak jeung pejuang urang. Hari teh Jansen lempang jajalik jegan alatan sukuna tatu. Beungeutna pias jabake sanga garajag. Anak gubrag teh dihareupeun kami. Manehna nutup antep bangun anu menta tulung. Da sanajan bangsa dengan oge pan ke sarua jelema lin. Nyaku kami teh ditulungan, diberi cai sirang nginum, jabatatuna diubaran, dipongpokan ku daun seureuh meunang ngarius. Sanggeus rada meningan, laju dibawa balik ka lembur. Kumata sikep urang ngemur waktu kasumpingan tentara Walanda. Mimitina maloba nu teu panuju alatan hariwang bakal ngondang mamala. Tapi nempo kayaan Jansen anu ripuh, teu burung ditarima oge anu akhirna mah. Kabayang kene eta basa Jansen pupuringisan sabada dipongpokan ku daun seureuh. Cek sinini ditungtungan ku imut. Leres nini teh teras kagungan rasa ka anjeunna. Nanging ketang, aw mangga teraskeun we atuh cariosna. Hanya kitu teh ya. Cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Awahing kumineng panggih mah geuning, teu burung tumuwuh oge rasa kaheman. Jansen teh kasebutna rada lila aya di Cikaso, nepi ka cacap penak deui jeung Purnama. Jadi aya kampung bule baheula mah nya. Si manis itu. Jansen teh kasebutna rada lila oge aya di Cikaso, nepikeun ka cacap penak deui jeung Purnama Mabra. Punten itu tumaros. Naon anu janten alasan nini resep ka anjeunna? Dianti bager, Jansen oge geten. Sakituna mah kasebut bisa mihapekeun diri. Teu ieu asa aing urang deungeun nu boga kawasa. Can deui eta kubelana meuni matak nineng. Eta ari balik ti humah nepi ka daek mangulusul sabeungkeutan. Teu cukup ku kitu pan manehna oge sok mantuan ngalacai keur masak di pawon. Ari karesepna teh milu masang wuwu di walungan. Kasawang deui eta. Balik nate sok mawa lauk di kantetan, tuluy dibeuleum di hareupeun hawu. Hapunten anu kasuhun, dupi nini sareng anjeunna teras ngadahu. Eta we ku nguping cariosna mah sapertos nu ceuk wira teu kebat. Hanjakal pisan Sujang, ku teu sangka eta dina hiji poe bet kadatangan baturna nu mapageun. Sigana mah nampa beja ti salah saurang warga anu remen ka puseur daya. Duh, awatos teuing atuh nini teh dikantunkeun nya. Kapaksa rek kumaha deui atuh da. Kami teh bisa ngahulag najan hate kebeku kabeurat. Wira milu ngaharu, hatena kagagas ku caritaan nini Ismaya. Awahing milu ngarasakeun kumaha peuheurna ditinggalkeun kudu dipika meumeut. Tekung silila nini Ismaya nuluykeun deui caritana. Tapi Jansen mah memang beda.
pendak purnama sabulan ti harita geus datang di inepungan. Rasa sono anu ngalimpudan akhirna mah bedah di tengah saung huma. Ngarti meureun Andin? Si Nini nanya bari ngaweng ku imut. Oh, ngartos ni Nini teh cucus. Jadi cucus di tengah saung jeung bule eta si Nini baheulana teh. Temal wira laun. Heuh kitu teh Sujang. Abong hirup ngalalakon sing horeng Jansen teh kabur ti kasatuan sanggeus markasna diserang ku tentara Jepang. Ceuk beja mah walanda nepikeun ka Serabongkokan. Eueuh, atuh pami kitu mah dina taun 1842 nya ni. Teu apal taun sabarahana mah. Ngan nyaho bejana we walanda teh eleh ku Jepang. Komo apan Jansen sorangan nu mereka terangan. Walanda dipaksa sina balik ka nagrina deui. Cenah eta oge. Nuhun eta kajantenan teh numutkeun sajarah mah dina taun 1842. Pami kitu mah atuh Nini sareng anjeunna teh cios ngahiji. Salah pisan eta sangkaan teh. Satadina mah bunga nu teu aya papadana. Tumuwu harepan bakal hirup pabarengan nepi ka ajal anu baris misahkeun. Bagja teh daulat Sujang. 3 poe ti harita Jansen teh dicangkala ku tentara Jepang. Di dieu pisan di jalan hanapeun saung rangun anu ku urang keur dicicingan ayeuna. Awatos teuing ku teu sangki geuning Nini teh nadangan kasedih sareng kapuri alatan tresna. Caritana teh candeng se nepi ka dinya. Aya deui anu leuwih sedih jeung anu leuwih peurih. Wira ngadadak ngabetem, biwirna ngadadak balem kawu panon antep mencerong ka Nini Ismaya. Tentara Jepang teh datang ka dieuna lain mawa Jansen wungkul, tapi leuwih ti kitu sakur awewe nu umurna ngora kene oge dibawa kalayan paksa. Basa kami dibarogod jeung diseret. Jansen teh ngadadak baruntak. Ngarasa teu narima jeung teu tega nempo kami diseret beureunan. Jansen sakolepat ngarbut pistol anu newakna, laju dipake nemak sababaraha urang tentara Jepang. Hanjakal Jansen harita ngalawan akhirna mah kudu ngababatang sanggeus ditemak sababaraha kali. Wira keukeuh teu kedal carita, panuna mimiti ngalimba. Kami jeung sababaraha urang anu jalembur Cikaso teh dibawa ku tentara Jepang ngaliwatan leuweung jeung pilemburan. Unggal pilemburan wanu jadi tewakan. Sakur lalaki anu ngalawan mah kabeh teu mangga pulia. Dianti disabet ku pedang teh aya oge anu dibedilan. Numutkeun catetan sejarah oge, sauna eta wanu jate dijantenkeun jugun lampu. Jugun lampu? Nyana naon eta teh Sujang? Si Nini kerung, para wanu jate dicanak ka komplek militer Jepang. Teras ditempatkeun di hiji wangunan anu dilebetna teh seueur kamaran. Hiji kamar dilebetan ku hiji wanoja. Nya leuheung atuh ari dibere tempat mah. Mana kitu oge rek dijadikeun pagawe pabrik cigana teh nya? Ih, sanes nih. Sanes dijantenkeun padamel pabrik. Nanging dijantenkeun istri kanggo ngeladenan nafsu birahi tentara Jepang. Tobat teuing. Kitu eta teh. Paingan teuing atuh. Sumuhun seueur istri warga pribumi dijantenkeun anu sapertos kitu teh. Malihan abdi kantos maos catetan kasaksian sareng wawancara salah sawios korbana. Mata ketir, mata kuatir. Margi hiji istri dipaksa ngaladenan sababaraha tentara dina sadintenna teh. Palias teuing. Hadena harita kami bisa kabur. Cacakan mun kabawa teh mah. Geus tangtu ngalaman nasib anu saperti kitu. Oh, Nini mah kabujeng kabur? Heueuh, diparengkeun teh kitu nama. Harita teh di satengahing perjalanan ngadadak dititah reureuh. Tapi lain sakadar reureuh. Meh unggal tentara kalah ting regeyeng mangku anu jadi bawa ka nu nyingkur. Kami ge sarua. Ngan basa salah saurang tentara Jepang boga niat rek ngagadabah. Kami teh rikat ngajejek mamarasna saketa perkebak. Sataker kebak meureunani. Eta sataker kebek.
Najan pangawakan awewe, tapi kami tepan kungsi diajar silati nu jadi aki bari jeung teu cacap oge. Teras nini kabur. Kami kabur bari jeung tonggong mah kabeunangan. Ditemak ti tukang basa di udag teh. Kami lumpat lelewungan hayang balik deui ka sarakan. Hayang panggih nu panungtungan jeung yan senajan manehna geus ngabugang. Dupi nini tiasa dugi ka lembur. Ari nepi pisan ka lembur mah henteu, tapi ampir-ampiran. Kami ngeureunaan lumpat teu jauh samemeh anjog ka lembur. Geus kaburu teu kuat. Dian ti jauh nu disorang teh tatu dina tonggong oge nu jadi musababna meureunaan. Mesa panjang liliwatan getih banyak celakan. Tuh di ditu tuh di palbah batu anu ngajalegir. Kami ramoh poe bari ngembing kana akar kiara bangkotan ngalepaskeun renghap nu panungtungan. Maksa nini teh di tempat abdi kapiuhan teh ya. Nya bener pisan di dinya. Asa diingetan. Ngeunaan waruga maneh mah teu kudu hariwang. Da moal nganaon ieu. Balakawe harita teh ngahaja ngagiring maneh sangkan anjog ka pelbah dinya. Kami teh boga maksud tian direk nulungan teh rek aya pamerdi. Keke aya pamundut wira gerung. Sakumaha anu geus dicaritakeun samemehna. Kami teh ngarasa sono sabab geus lilah yang bisa pagunuman deui jeung jelema. Saterusna rek minta tulung. Kami hayang disampurnakeun. Duh, rupina lepat alamat atuh. Abdi mah rumaos taya kabisa. Komo deui perkawis nyampurnakeun anu tos maot mah. Dengekeun heula atuh matakan oge. Paminta kami mah teh hese. Pangmindahkeun waruga kami ke tempat anu jeujeuh. Da kami oge hayang dipulasara sakumaha mistina. Ceuk si Nini bari teu pinuh pangharepan. Sanggeus ngahuleng jeung kaharti ku pamikirna, pok wira nyarita. Mangga abdi janji layon Nini tangtos dipilari sareng bade dikurebkeun di tempat anu layak sakumaha mistina. Nuhun saacana oge Sujang. Mudah-mudahan anjeun dipaparin kabarokahan ti pangeran. Amin. Tapi ulah buru-buru kita. Tenang we nya. Kami masih kene aya uruskeun. Angguran mah bereskeun heula masalah anu keur disanghareupan. Di mana geus rengse kami baris nagih kana jangjina. Mangga nih. Nya bisi dina hiji mangsa hayang panggih jeung kami mah. Sahanu nyaho aya pangabutuh. Cara nama babari siapkeun we kembang kananga tuluy sambat ngaran kami. Mangga destukeun pisan. Kami oge rek mere beja ngeunaan lemur bahkan jati sabada kajadian anu tumiba ka maneh jeung si Jenat. Nuhun rumaos abdi sono ka lembur. Wire salami ieu teh aprak-aprakan dugikeun ka lembur sampangan sagala apanan. Wayahna Sujang. Apaan teu burung panggih oge geuningan ning? Nuhun ngaturkeun nuhun pisan. Wire tiasa jonghok sareng nyuhunkeun dihapunten ka si Jenat. Geus teu kudu dicaritakeun deui eta mah. Ngan ari ngeunaan lemur bakan jati, ayeuna teh keur harengheng ku mangrupa kajadian. Pokona mah sing sabar, sabab maneh oge nu bakal ulbiung dina mereskeunana. Mangga nih. Heug atuh ari kitu mah. Geus waktuna maneh manjing waruga deui. Geus waktuna oge pikeun ngarengsekeun mangrupa pasualan anu keur dirandapan. Geura balik, tapi omat ulah balang simpangannya. Geura balik, tapi omat ulah bala simpangan. Sabisa-bisa jeung kudu bisa. Sangkan ulah panggih jeung jelema lian ti si Darman. Pokona kudu bisa nyumput dina caang. Darman? Darman nu mananya? Da pami telepat mah anu namina Darman teh aya duaan. Pokona mah tepungan we si Darman. Nu awakna dedeg jeung aya karangan dina pipi kencana. Oh, Mang Darman guru eta mah tuh. Nanging wira ngadadak robah pasemon. Naon deui? Nah siga nu teu purun kitu geuningan. Apaan Mang Darman teh salah sahiji warga anu ngaberik abdi dina waktos kajantenan harita. Nah moalna naon? Margi sami sareng nyerenkeun maneh apanan.
pamininggang kena babasan teh mah nyerenkeun beheung teuk-teukeun suku genteng belokeun. Tah eta kekecapan teh tepikeun oge ka si Darmannya. Moalna naon kitu? Wira keukeuh ngarasa teu yakin. Tempo banget kami inget-inget deui nah salila ieu kami boga niat nyilakakeun maneh. Ceuk si Nini bari muncereng. Ngadenge omongan Nini Ismaya nepi ka kituna, blug Wira nyuuh kana lahunan si Nini. Hapunten anu kasuhun, abdi teu aya maksad ngajaheutkeun manah salira. Mangga abdi bade tumut kana sagala anu didugikeun. Bongan atuh da, hayo gerah hudang. Hadeuh, kamana deui sisig kami ngacelengna. Ceuk si Nini bari kokotetengan. Sakali deui hapunten anu kasuhun ni. Dihampura Sujang, sok gerah malik ku kami rek disuntrungkeun sina manjing waruga deui. Wira teu baha, saterusna nurut sakumaha parentah Nini Ismaya, sanggeus malikeun awakna, plak leungeun Nini Ismaya kawas anu nepak bari tuluy ngajongklokeun dirina, les Wira ngahiang ti hareupeun Nini Ismaya. Beral ka itu Sujang, wayahna sing sabarnya. Nini Ismaya ngoloyong muru ka tepas saung rangon, teututna anteb ngawaskeun sabudeureun, blegbeg poek beuki nangkep jemplingna peuting, bentang geus teu katembong deui, komo bulan sapasi mah geus undur ti tadi. Taya cahaya anu daikeun nyaangan di satengahing pileuweungan, hawa beuki tiris teu sirikna nyalusup satulang sandi. Angin mimiti ngahiliwir, dangdaunan ting aroyag ting korosak bangun ayan ngadupak. Sedengkeun tatangkalan keukeuh rajeg tur ajeg bangun anu nahan ambekan, dumadakan pelepes haseup bodas kaluar tina sela-sela tangkal, awakna meh teu katingali, tapi lila kalilaan beuki ngandelan laju gumulung lalaunan. Lir mindingan tetempoan mupus batas antara nu atra jeung nu teu katara, beut ngadadak aya nu beda dina jeroning gumulungna halimun, hiji jirim temong lemeng saterusna ngajurung kunung. Breh nembongan, jirim lalaki pangawakan jangkung, buukna perang, beungeutna pias nanding kapas, panuna neuteub antep bangun rek nepikeun mangrupa rasa anu disidem. Manehna nangtung rada anggang, teu basa teu carita, ukur teutepan nu nepikeun salam kawilujengan jeung ngudalkeun kasono anu teu woleh anjaclang. Waktu anu lumaku bet kawas ngarandeg sakedapan, lir mere lolongkrang pikeun anu keur adu teutepan, sagala rasa anu kungsi aya lubar saharita, lain tangkepan, lain oge paguneman, ukur silih teleuman sajeroning adu hareupan. Yansen, Ceuk Nini Ismaya ngagentra laun, anu digero ukur imut, laju ngahiang di buleun ku pepedut. Pamiarsa sadayana, waktosna geningan parantos teu nyekapan deui, cag urang tunda ieu lalakon Rajapati bagian ka-8. Insyaallah mungkin urang lajengkeun deui nya dina episode anu salajengna. Luar biasa ieu nya lalakon dongeng Rajapati teh seueur teleumaneun kang urang sadayana. Kangaranan kahirupan mah pasti setiap makhluk anu kumelendang di alam dunia bakal ngalaman ajal, ngalaman mautnya. Tah
pangbagja-bagjana nalika jalma bisa anggeus dina hirupna teh ninggalkeun alam dunia kalayan hampang nya. Tapi sauwihna teu sakedik jalmi teh anu ripuh nalika waktu rek papisah ninggalkeun raga teh nya. Naon sababna? Sababna mah loba nu teu anggeus dina hirupna. Bahkan hal-hal anu memang jadi asbab nu paling umum keur jalma-jalma nu ripuh dina waktu sakaratul maut teh nyaeta aya tekad ucap lampah anu goreng anu nganyerikeun kanu jadi kolotnya gitu kanu jadi inung. Bahkan saur Imam Syafi'i oge nya boro-boro debat masalah agama jeung inung mah ngaran ngadebatkeun senal capit oge teu meunang. Di mana anu jadi kolot geus ngalaunan sorana komo bari jeung ceurik nya nyeri hati ku sikap anu jadi anak mangka didinya gitu bahaya nu sabenerna mah ke bakal karasa nalika urang waktu sakaratul maut. Bahkan di dunia kene ge karasa teu saeutiknya kahirupan urang teh ancur-ancuran rumah tangga nya paburanta usaha urang teh bangkrut jeung bangkrut teh ditipu gitu sagala rupa lah kasangsaraan hirup teh sing horeng buah tina laku lampah urang. Eta salah sawiosna kanggo ngabebenah deui nya hiji nobatan urang dirinya tina sakur laku lampah dosa maksiat urang ka Gusti Allah. Kadua tanya gitu sikep urang salila hirup jeung jadi kolot kumaha gitu. Saterasna bereskeun sakur-sakur pakuat pakait urang jeung papadanya saling hampuraan. Da umur mah teu apal. Urang jaminan bisa nepikeun ka kolot malahan lamun urang ningali beritanya anu naringgalkeun alam dunia ti seseueurna ngarora keneh matakan lain anu loba duit lain anu loba dunia lain anu terkenal anu untung tapi jalma nu geus bisa anggeus jeung dirina anggeus jeung hirupna anggeus jeung papada jalma. Tak kitu pala wargi sadayana da maot mah moal aya nu kabawa sakumaha urang loba harta ge nya anu pangbagjana mah nalika jalma ninggalkeun alam dunia anggeus beres gitu ya hampang. Tak kudu kabita mah kudu kitu ieu mah kabita teh batur ningali batur nu loba duit nu usahana maju anu boga imah perusahaan kendaraannya nu terkenal nu viral naon kabita kudu kitu teu nyalametkeun nya. Ieu hikmah dina carita dongeng Raja Pati teh nya wargi sadayana. Sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun bobot sapanon carang sapakan cag urang tunda dihanjuang siang urang teuneun dihaneuleum sium paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasampur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.